Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa kumpul dina ieu kasempatan. Tepangkeun wasta abdi ti haramarsa simkuring nganggem pancen jadi janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos keur sahadir dina ieu kumpulan ngeunaan kumaha ngungkulan siswa anu resep kabur ti sakola. Para hadirin supados ieu acara tiasa lumangsung kawilujengan ti kawit dugi ka akhir, hayu urang ngaos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, unggal dinten urang sok ningali aya siswa anu kabur atawa bolos ti sakola. Sanaos maranehna sok sering dipanggil KBK, tapi angger bae sok kalabur. Tah, dina danget ieu, mangga urang sawalakeun kinten-kinten kedah kumaha ngungkulanana. Supados urang leuwih nalaman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Haji Yayan Mariana kanggo ngedugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji Yayan Mariana anu tos ngadugikeun kamandangna. Saya kacida naon rupi anu didugikeunna saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan kumaha ngungkulan siswa anu resep kabur ti sakola. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun ieu sawala ka Bapak Dr. Anis Nono Haryono. Diaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono nu tos ngadugikeun kamandangna. Tah kumargi kitu, murid anu resep kalabur ti sakola kedah dihukum ambe aranjeunna liren ngalakukeunana. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawentasan kanggo pamilon nu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panangan, teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gogorobokan. Mangga. Hatur nuhun ka Bella nu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan hukuman atanapi sanksi naon anu bakal dipasihkeun ka murid anu resep kalabur ti sakola. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono kanggo ngawelaran patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Haji Nono Haryono anu parantos ngawelaran parantosan ti Bella. Anu isi welaranna nyaeta hukuman atawa sanksi ti sakola kedah tegas. Upamina wae siswa anu kalabur langkung ti 3 kali kedah dipasihan surat paringatan sarta sepuhna dipanggil ka sakola. Upami angger keneh resep kabur tiasa diancem dikeluarkeun ti sakola. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca nedal dihapunten anu kasuhun bila aya cariosan anu matak teu ngeuna kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.